Mulah kenana koplok aing geus weleh anjing bener kenana koplok teh cedar teh nya anjing teh. Aing ungkap panggih ku aing mah da ditonjok ku aing anjing da tanganna dipicungeureun pisan anjing da lah. Ka mana? Tengah jawab odi. Kalah lempang kitu ang centang we ku aing ya. Montong ken. Hah? Montong sok Nah, ngamat. montong Sok ngadat. Napongan satu dijawab. Ih, Anjing. Anjing monyet. Oh, koplok si Sarodi anjing cungur sia. nya cek aing ge. Picunguran sia anjing. Padahal naon aing koplok. Aing nyeri hulu koplok. Si Isal ta. Hah? Si Isal. Oding mah. Sia anjing. Turun koplok. Si Isal nu nembak mah. Si Isal ta nu nembak mah. Maksudna aing dosa naon ka sia? Tah, oding. Aing ge ulah-ulah sia mah. Sia teh ngurus tunyu. Koplok anjing. Ya anjing, apa tuh paron aing barulah koplok parotong. Ku si eta mang dicentang teh tah. Ih, Oh, tah. Paron aing ubelah teh ku si ieu. Teu potongan teh. Heuh. bener. Sia kakak aing cungor. Anjing. Aing salah naon koplok? Paron aing gantian ku sia. Nah paralo naon? Pokona mah anjing jeung toko-tokona baju ka aing sia. Pokona taparan ditek aing di detik aja. Detik ayeuna, we ayeuna, jam ayeuna gantian aja paron aing. Nah paralo naon? Paron aing anjing. Paralo naon? Aing capek koplok di imah. Balik deui muara gaji da. Anjing. Sedih anjing aing. Cungureun pisan sia koplok. Oh. Anjing. Sah. Jadi kalah kakak aing. Si Isal goblok.